Yas, bener di dieu loba nu ngalewat. Heeh, buat nu bareng harge loba nu ngalewat ka dieu mah. Pokona mah kayak ayeuna urang kudu hasil. Heeh, geus sababaraha poe teu meunang memasukkan. Ieu mah kudu make kakarasan. Boy, aya nu disorban, pasti eta mah loba duit. Aki-aki jiga nama euy. Kayak banget mah si Gemang Suharli. Ada jiga cengkad di saeutik. Hei aki-aki, eta duit, HP, barang berharga kadiekeun. Semuanya. Astagfirullahaladzim, tak boleh kesana. Itu adalah perbuatan durhaka. Ceramah. Ya mah kudu main kekerasan. Ya sakali kesempatan deui lamun teu ieu senjata ngalayang. Coba lamun dek ngetes abah mah. Nonton bos aki-aki teh. Ayo mah euy, urang kuat ieu mah. Dari bebeung tanah asa hayang utah. Orang yang ngeuneuh kerese. Mana bos ngaleungit? Aduh bos, ini mah moal kuat aki-aki teh sakti. Berarti orang kudu gugur deui ka Bah Jarot. Kumaha barudak wani keneh. Awur. Isuk minggu berarti isuk ngajina perenya. Lain isukan mah jumaah. Urang teh kudu getah ngaji bisi kaburu kiamat. Ada kiamat ngaji pere tuh. Urang mah rek ngapalkeun ah. Oh, bisi kaburu aya datang ajengan Sarif Hidayatullah. Orang kayak disetap deh. Coba orang yang ninggali mana bisa tuh macam. Urang heula. Bapak tapa sin kasosi ya pataya bapak sia pasar. Di dieuna ge kieu. Asa eueuh bapak sia mah. Da bapak urang mah geus maot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majid, maneh ka dieu? Coba ayeuna ieu huruf naon? Ieu. Sob. Bener. Api aya nguruk nu buleud-buleud naon? Nu mana? Nu jiga cendol yang nu buleud-buleud nu jiga cendol. Sod. Tangok liat. Pertama huruf sod. Ini sod, tapi sod. Naon mama? Maneh mah teu cukup sakali betul. Sekali deui mama. Sod. Mah teu cukup sakali. Di deuketan. Sod. Nah, sob teh bau. Eta teh sod paeh. Paehna geus 2 poe 2 peuting. Mun bau. Paham. Sebalik deui apalkeun eta heula. Maneh. Ka dieu maneh repan.
Mama hayang nanya ka maneh saha pencipta lagu Indonesia Raya. Sanes abi Pak, sanes. Sakali deui saha pencipta lagu Indonesia Raya. Sanes Pak, sumpah sanes abi. Astagfirullahaladzim. Keditu deh, dia mana mah? Saiful, mana kak dia? Mana ulah boloho ciga anu 2. Moal atuh. Lah, haus hayang kopi. Nyai, panggilin kopi. Pokoknya nama kopi hidung China 60 derajat Celcius. Lah cuma dinya. Caris bakal kira. Lah mulang pagoda kurang. Cantik sekali. Awat putih-putih gitu. Oh, naon anu putih? Tiungna putih teh. Manis. Kopi hitam teh, hitam manis. Pengaruh belum? Kan mah pada permiosela itu aya susuhan. Sisihan naon? Papa anu 3 poe teh geus susu-susu. Tampai. Ini. Mama mah nyari cakeng geus we ngaji mah sakti heula we. Yes, bisa main layangan. Genaheun di dieu mah aya bangku. Benar euy, genah kieu diukna ge. Heran euy saeutik. Maneh mah budak anyar nangtung we. Pidakeun dalam kita si emak. Mana yang bisa ngajawab tatar ucingan mah bisa diuk di dieu. Ucinan. Urang mah jagoanna. Gampang ucinan mah. Naon sok? Anak hayam ciak, anak sapi belok. Si anak berit naon sok? Asa eueuh anak berit mah. Ingok anak berit mah. Salah. Naonnya? Taluk we ah. Yang apal anak berit mah berit junior. Oke. Kamu mana bisa ngajawab bisa di dieu. Oke. Tapi ulah anu hese-hese. Wah, ieu mah gampang. Aya mah nan mane kalewi. Di hareup aya maung di tukang aya buaya. Mending dihakan maung, mending dihakan buaya. Ya mending dihakan maung atuh. Bolo paeh atuh meureun. Atuh paeh dihakan maung mah. Mending dihakan buaya. Sarua maneh ge paeh, boloho maneh mah. Dihakan maung paeh, dihakan buaya paeh. Maneh mah lieur, itu salah, ieu salah. Naon kitu jawabanna? Mending maung dihakan buaya. Lieur aing mah. Urang mah balik heula ah. Dek darla. Ya cewek. Ieu mah santri. Tidak nama cantik sekali. Orang begaan barudak. Kayak awewe. Awewe. Tidak nama cantik badan nage langsing. Bulu bisa kabur eueuh. Mana cewek cantik teh? Di mana dia itu meureunna? Anu bener. Urang sapeurkeun we. Mana sedang apa di sini? Hei bidadariku yang cantik. Kita mah geus jeung urang.
Sok maneheun ciga anu kaos aya kawani wae. Neng. Bang he tawewe teh. Aya naon? Ngaganggu. Wae aing gereki. Si bos. Nah, maaf bos, sugan teh cewek. Aing maneh teh balik. I'm sorry.